Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, tepangkeun Abdi Prabu Masih Arianto, mahasiswa Universitas Pasundan. Ngahimbau ka balareya kanggo ngabiasakeun pola hirup sehat sarta bersih ku cara ngawasuh panangan secara rutin ngagunakeun sabun dicai ngocor sarta acan sarta saenggeus ngalakukeun aktivitas demi nyegah nepana virus corona. Kurangan kontak fisik kalawan batur atau barang anu tiasa nyebabkeun nepana virus corona serta ngeureunkeun sementara kegiatan anu ngalibatkeun seueur jalmi. Henteu ngalakukeun pembelian atau nguruk keperluan bahan pokok atau keperluan balarea liana secara leluwihan. Sok ngalakukeun pola hirup bersih serta sehat ku cara ngajaga kebersihan lingkungan, nedaleueutan anu bergizi serta olahraga jeung istirahat anu cekap. Serta lamun ngalaman gejala sapertos nyenyepan, batuk serta sesak napas, geura-giru ka puskesmas atawa rumah sakit anu pangdeukeutna serta koordinasikeun jeung laporkeun dina patugas atawa pamarentah setempat. Demi kesehatan serta keselamatan sadayana, hayu urang ngalawan wabah virus corona, ngalawan nyegah nepana ngaliwatan cara anu atos abdi sampaikeun tadi. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.